Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng Mang Cepot. Dina kesempatan ieu Mang Cepot bade nguningakeun rehna sakedap deui bade dugi sasih Agustus tahun 2022. Nyaeta bade dilaksanakeun program BIAN, Bulan Imunisasi Anak Nasional. Naon cenah tujuanana? Tujuan namanya eta kanggo nangtayungan murang kalih urang tina panyakit anu tiasa dicegah ku imunisasi. Atuh saha cenanya anu kedah bakal kenging BIAN teh, kenging sasaran BIAN teh nyaeta murang kalih 8 dugikeun ka 58 bulan. Ya bakal dipasihan naon cenah? Nyaeta bakal dipasihan imunisasi tambahan nyaeta imunisasi campak sareng rubella disarengan ku pelayanan imunisasi kejar. Nah disebut imunisasi kejar nyaeta kanggo ngudag imunisasi anu tinggalin pan apa sorangan 2 tahun kamari urang aya dina mangsa sasalad pandemi corona nu ngalantarankeun pelayanan posyandu sementawis ditutup. BIAN teh engke tempatna di mana? Tetep we di posyandu atanapi di puskesmas. Sim kuring bade ngajak ka sadayana. Hayu urang mangpaatkeun ieu kasempetan kanggo ngalengkepan imunisasi murang kali. Anu mudah-mudahan atuh urang ngadoa anak incu urang sing jadi generasi bangsa anu cerdas, rahmat salamet, sehat waluya salamina. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Sakitu anu kapihatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.